Ini patoa lamun mampu. Nah, lamun urang geus dukung salah seorang pemimpin nu jujur, nu adil, siap tempur perang nyawa karana. Andai kata aya deui nu ingin pamimpin atawa nu hayang atawa anarkis atawa bugo ingin menggulingkan. Macam-macam tah. Bicara Islam mah bugot. Jelema nu hayang ngagulingkeun padahal eta teh jujur tapi geus digulingkeun. Pantang urang. Siap membela pada salah satu pemimpin, siap tempur, wajib lurus, namun mampu, mun aya deui nu ngagulingkeun, wajib urang ditobang supaya ulah jadi. Bahkan cak Kangjeng Nabi, andai kata aya jelema hendak ngagulingkeun seorang pemimpin anu jujur, wadribu unuqal akhar. Nah, beunna. La ilaha illallah. Di dieu deuk nyaritakeun masalah urus negara sakumaha kamari di akhir zaman pengurus negara teh hampir eueuh anu araradio. Lain jang kepentingan rakyat, lain jang kepentingan masyarakat, tapi jang beteng ngajeng nafsuna hungkul. Lu jadi tanggelan jeung bahasa mah jang rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Bebejana mah horengan nanti ditu mah rakyat mah diperot jang kahirupan dirina masing-masing. Itulah bakalna di akhir zaman. Tapi tetep bae lantaran urang dijadikeun ku Gusti Allah manusia, sedangkan manusia teh bernegara-negara, kobilah-kobilah. Ieu negara kudu diurus ku urang. Teu meunang henteu kudu. Sebab lamun teu diurus ieu negara, engke agama bakal acak-acakan. Gumantak teu bisa kaluar. Di Islam mah agama jeung negara teu bisa. Tapi lamun urang make berdasarkan demokrasi, negara jeung agama bakal terpisah. Bakal terpisah. Manusia ieu adalah manusia eta insan sosial. Hubungan anak sesama manusia jeung lingkungan. Ditinjau bahwa manusia ieu adalah insan sosial, eta adalah ngabutuhkeun kana tata cara. Tata cara teh yakni lingkungan-lingkunganana berarti kurang kudu gitu dibangun. Lamun ditinjau manusia ieu adalah manusia buatan pangeran, berarti nggak butuhkan agama. Jadi lamun urang ninjau bahwa manusia ieu makhluk Allah, butuh aturan Allah, agama ngaranna syariat. Namun urang neuleuh bahwa manusia eta adalah insan sosial, nu hubunganana manusia jeung manusia jeung lingkungan teu bisa hirup sorangan, kudu aya nu sejen, berarti makhluk sosial. Iyalah kudu aya penataan sosial ngaranna politik. Berarti politik hirup di atas negara. Islam cicing di luhur negara. Berarti moal bisa keluar antara negara jeung agama. Itulah caritana namun urang nyaritakeun syariat. Dek ngembangkeun agama di atas negara. Atuh negarana kudu ditata ku urang. Moal bisa keluar kajen ku kumaha ge agama jeung negara. Lamun urang negara bae teu make agama acak-acak. Kos kuari negara betul make agama korupsi terus bae maling terus bae nu zina teu dibunuh teu diranjam anu mabok dari kumaha terus eta ngaranna negara teu make agama percis kos dicikupa bae kieu ngaranna teu make agama. Ayo bae duit naon duit ngagabres bae eta negara teu make agama. Ieu kos urang ieu kos ieu mantak leuheung jelema nu hayang jadi DPR masih leuheung keneh. Siap ka neraka berarti teh. Jadi bupati siap ka neraka lantaran dia pakai agama. Siap jadi gubernur berarti sarua jeung siap Gusti, abdi siap jadi gubernur di akhirat siap abdi dikerobokeun di neraka ge.
Sarua jeung kitu sebab teu make agama. Teu make agama, mana agamana atuh bari. Desu salat di atap, nyanana teu pernah ngajak salat, ngaranna teu make agama. Nu zina di atap teu make aturan Al-Qur'anul Karim, ngaranna teu make agama. Nu mabok di atap teu aya undang-undang sesuai jeung aturan Al-Qur'an, ngaranna teu make agama. Nu korupsi miliaran triliunan di atap nu mali kotok. Teu make agama nu kos kitu ngaranna tah ieu nagara urang teh eta. Deuleu kumaha teh berarti nagara leumpang teu make agama, siap ka neraka kabeh. Mulai di RT calon neraka kabeh. Aing mah lain ngomong lalagan beneran sih ya. Cek RT pan aing ngaji tinggal ngaji. Cek RT aing ngomong ngaji deui gua ada pas abodo. Anu ngitah yang ngaji ka dieu. Ngaji ka dieu sia jeung bupati ka dieu. Bakal korupsi kabehan dia. Cek RT kiamat aing eureun da ulah wae teh heula ieu eureun mah. Kan gitu pakai agama. Sadar sia, negara orang teh teu make agama sadar. Sing sadar lain lalagan, mana agamana? Cenah eta ka Mekah ge lain nyanyikan, nyana mah kan sarukeun mat doang. Ayo tanyakeun ka kandung ieu jangan naon bisa ditahan bentar. Nyana mah kan capuru, ka Mekah sia jual kotok, untungna jang aing sia mah kali teu paeh kaeun. Itu dan aja di itu jauh dasar 12 kilo tuh kan sarua jeung kalar itu siap parah apa mun disompralkeun teh bahasa rakyat kos kitu bahasa rakyat mun disompralkeun teh kos kitu kamareka sia wahai urang balaraja hati-hati ini ku aing deuk diteudeuna jauh lo sia deuk parah ka malah mah baling paeh apa di ditu aing ngaracun hese mending parah di ditu maka kalau mun anu paeh teh ieu teh jamaah haji alhamdulillah eta bahasa mun dikedalkeun da kos kitu sadar atuh teu sadar kos kitu da kumaha ja urang merantap di ditu teh tuh nu ngadengekeun usul nu ngadengekeun tah eta bahasa urang agamaan ieu teh nagara teh mun hayang nyaho kuari agama tanpa negara pesantren teh ngembangkeun agama Al-Qur'an hadis dalam kalam ulama dijelaskan cuman situ bergulir secara praktis. Sia-sia aing-aing ngaji, santri, ngaji, mingguan, beres, bubar. Atupan henteu aya anu ngondisikeun sugan aya DPR nyaritakeun salat di negara jauh. Sugan atuh aya zakat, make undang-undang zakat teh lain sakadar dicokotan aja dipake ngabangun masjid lain gitu. Maka tak aturan Al-Qur'anul Karim. Agama teh ngan sakardar dibahas di majelis taklim, dibahas di pondok pesantren, santri ngaji bari nundutan ieu kos urang ieu. Komo duduk tukang mah geus beak 2 gelas kopina ge. Tenang sabar kieu. Saya tak kerjakan agama, tapi penerapan di negara kan itu berarti agama berjalan dengan sendirinya, itu diatur ke negara. Lempang masing-masing. Agama, lempang sorangan. Negara tuh pakai agama. Kos kieu ya acak-acakan, teman-teman. Lu perlu ditangkap, lu perlu ditangkap, tangkap. Lantaran kita take and give. Tidak saling agama jeung negara teh Islam agama jeung negara nahi. Gus Dur baheula nyaritakeun tika jatuh agama dengan negara di Indonesia nya ngomong ke situ. Sebab Indonesia bukan negara Islam demokrasi. Walaupun bagaimana tidak akan nyatu dengan agama. Agama jalan sendiri, negara jalan sendiri pakai demokrasi. Tidak akan nyatu di Indonesia kecuali ceknya nanti kalau perang dulu. Gus Dur ngomong gitu tidak akan nyatu di Indonesia agama dengan negara. Agama jalan sendiri masing-masing. Yang Kristen jalan, yang Katolik jalan, yang Buddha jalan, yang Protestan jalan, yang Islam duduk tempat. Ayo kita gitu jalan. Tapi jalan masing-masing sebab dikondisikan di negara. Aturan-aturan agama negara teh aturan Walanda Pak. Iya, kudu hendak malaku. Kiai salilana ngan cukup pakai kokoset dae, ku lurah, ku camat, ku bupati, datang ka ku presiden. Geus kokoset mah cincin sia ka ditu kiai.
Jamual dipakai Quran mah negarana lain make negara Quran. Mata kiai anu mimilu dibuntut pamarentah kiai kokoser. Kiai dipakai kokoser tatan kos kitu. Datang kayaknya ini kan negara kita tanggung jawab bersama. Kiai pun termasuk di dalamnya. Mari kita sama-sama. Siap Kiai. Ayo Kiai kita jalan. Ayo. Kok kecil amat? Enggak ada kendaraan ini. Oh ya dikasih dulu. Ya siap. Karena gede tanya. Kendaraannya jelek amat. Dari dulu. Ayo siap. Kiai kokosen makas gitu. Ayah kendaraan. Ngahoak. Kendaraan. Cici. Itu Kiai susuk pakai kokosen. Biasanya Kiai Golkar atau begitu. Iya tah ini ada. Tapi iya cerita. Sekelumit tak pas gitu tak mual hiji. Datang ke kumaha ge di urang mah ieu teh moal ngahiji sebab bentuk negarana lain negara syariat tapi negara demokrasi. Demokrasina ge di urang teh encan demokrasi anu jelas, demokrasi masih keneh abang-abangan. Demokrasi anu geus make masih keneh can jelas demokrasina. Ngan kieu kaayaanana, kieu buktina tetep bae negara urang, keur kieu kaayaanana urang bangun tetep tanggung jawab terhadap negara wajib. Apa kudu lepas? Tak bisa lepas. Atau lepas, udah jadi bupati, udah jadi gubernur, udah jadi presiden. Atau ke Amerika nyerang ke urang. Tetap baik bentuk RT. Tenang teh. Jadi RT deh gue teh. Jadi lurah ya teh lamun bisa mah nya lagi. Jadi lurah, jadi camat bisa sesuai dengan aturan atau panggil anak kasorga nya lagi ngan moal. Namun aya lurah, aya camat, aya bupati, gubernur, itu bener-bener di Indonesia kemudian make aturan-aturan agama, panggil anak kasorga ngan moal. Sekali deh. Lamun aya lurah, lamun aya camat, bupati, gubernur, ieu kabeh sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'an, panggil anak kasorga nya lantaran nya pemimpin ngan moal. Da kumaha tidak encel. Tah, pas kitu. Nah, iyalah negara urang kieu kaayaanna tetep bae kudu aya bae lurah, aya bae pamong, aya bae utusan bupati di daerah camat, kudu bae aya bupati, kudu aya gubernur, kudu bae mun eueuh doraka kabeh. Tetep bae tah cak kiai boleh. Boleh ya, kada kita hatut cenah ya. Iya, sardi gitu ya gua ni. Sardi. Nu mantak sedih kurang emang kiai. Nu mantak sedih di jasa di ditu tanda tangan kiai di Tangerang di saya tanda tangan jang atuh tolol ka kiai. Cenah mah aing teu nyaho meureun. Nyaho di Cisapa Betawa di Blaraga jaga nu can di pasar Kebusang can kabere duit bangun eta. Komo pandai gelanjeng sareng marah rempang. Ya Allah, ya Rabbi dek dikamanakeun eta otak kiai. Dek dikamanakeun eta pemikiran kiai. Anu nyana teh kapan didelekeun ku Gusti Allah salah milih lain sakadar salah di akhirat tanggung jawab si kiai. Dituturkeun kiai mah ku masyarakat di tukang. Kumaha lamun masyarakat? Ye, abdi mah milih ya turutan kiai. Ya kiai teh kiai mah ngajakeun teu ngajak kiai mah. Jadi itu kan izin mangga urang di makna di gitu dulu kiai mah ajak parika di panggung teh diuan eta bisa nunggu wah eta kiai ngajak emang kunaon itu dibere duitnya kula orang jadi dibere duit kiai mah dibere nya nanti dibere kiai mah jangan seetik atuh dibere karena 2 kali kan 3 itu isi dilalakon makan coba urang tah kalalakon akhirat firman kebal dege trek paeh lalakon kali itu ganti izin amat bang dikitu-kitu ke masyarakat. Kuari diizin-izin ke masyarakat, tapi engke di alam ku Allah. Maning engke di alam ku Allah daripada kuari disanjung-sanjung ke masyarakat. Hidup. Ngan ukur 1 juta, 2 juta, ceuhil dan naonan. Tapi di akhirat dikerbakeun ka neraka. Ya Allah, sak malaikat Jibril, kiai yang kemarin hidup-hidupan beserta yang hidup-hidupan yang berjamaah. Alhamdulillah. Kamana ya neraka? Siap. Udah pilih setik. Wa man daya imaman tukallim nabi sahajal ma'anu sumpah setia terhadap pemerintah, pemimpin.
Fa'ata'un sabdata yadihi wa samrata qawlihi. Sumpah tianya nasar salaman peat. Sumpah mual keluar mencari dukungan lain. Yang sumpah luar biasa setiana, penuh hati. Buah hati benar-benar teguh kelanjutan bangsa dan negara. Khalifah yang bagus. Peat. Saya akan siap membantu Abu Bakar Siddiq. Di zaman Sayyidina Umar, beat, saya siap akan membantu Sayyidina Umar. Nyawa pun taruhannya jadi. Ketika Sayyidina Utsman, saya siap sahabat membela Sayyidina Utsman. Salaman beat. Dan suku Bage, hulu dari suku dari hulu. Siap. Beat. Salaman sepenuh hati. Itu kene zaman Sayyidina Ali. Itu kene zaman. Di zaman Sayyidina Muawiyah. Buaya terus. Kata khalifah. Kamari. Di zaman Presiden Soeharto. Behat. Orang Golkar tapi tembus. Kemanapun Anda tetap akan saya bantu. Sekalipun salah. Kiai pos itu kan. Saya behat. Sebab pondok saya udah dibangun kan Golkar. Bahwa lama behat. Sataraman lantaran Ziroi. Tarima beat eta melalui pemilihan umum eta beat ngaranna. Sing ada teh beat eta teh ngaranna teh beat urang memilih teh sarua jeung beat. Ai baheula mah salaman sepenuh hati lantaran Ziroi nu milihna ku ari mah kabeh sarua bae ku ari ge beat dengan melalui kartu. Eta teh beat. Sarua jeung kieu mun dibahasakeun mah ku ahli munazarah mah eta ge dakwah diniyah kan ngaranna. Jadi lamun dijabarkeun mah kieu urang milih sakadinya teh. SB misalnya, ima SBK beganya. Beda kadang Demokrat lain dari sarua jeung kieu ya. Gusti abdi sepenuh hati memilih SB. Akan saya itu bantu. Apapun yang terjadi di negara ini, andai kata ada yang merusak tentang kepresidenan, tentang jabatan, tentang berjalannya negara, tentang dan lain-lain sebagainya. Saya siap membela kamu, wahai SB, demi bangsa dan negara. Tak eta orang memilih teh sarua jeung kos kitu bahasana ulah pajar sambarangan teh beat. Beat maknawi secara dijelaskeun mah kos kitu baheula mah tasaraman. Demi Abu Bakar Siddiq, demi Allah, demi Rasul. Saya siap membela Abu Bakar Siddiq kemanapun, dimanapun, kapanpun. Andai kata terjadi peperangan, saya yang paling dulu. Eta beat karena salaman sumpah setia. Tuh, sebelah takwa di mana tuh ikut situ mah ngan beatna di jero tetebeng. Make paku urang. Di beat di ngaranna teh. Eta teh dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah di mahsyar. Di mahsyar teh pertanggungjawab emang dicatat ku malaikat itu Raqib dan Atid. Nah, di Ustaz kemana Ustaz? Ya, mana Ustaz? Ditanya alusan siap. Tanya kayak orang di akhirat. Ustaz, Muhyiddin, maju. Geter-geter kan. Iyalah ini dua aja deh. Baiklah, milih ya tah aya Golkaran di dieu tah. Nah, iya tanda tangan nyolok ya kan. Ya berarti ngadukung Soeharto nya jeung Golkar. Naon dia alasan adanya? 3 juta. Terus pelaksanaan negara jeung agamana beres teh. Kula mun teu nyaho kadinya mah ngan saukur eta bae lah lumayan dipereminya segala perkara itu. Siap ka neraka. Siap dan dukungan tuh. Iya tah. Beat teh beat bener. Lamun urang geus beat set, kemudian ieu teu ngalaksanakeun aturan-aturan negara, aturan-aturan agama. Urang nu geus beat teh mohon ka presiden mun di akhirat hayang salamet. Datang. Waalaikumsalam. Pak, saya kan memilih Bapak, kemudian Bapak tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan aturan agama. Daripada saya nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir atau nanti oleh Allah, oleh malaikat yang mewakili Allah. Nah ini saya lebih baik bahwa saya sekarang keluar dari beat saya sebab tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan agama. Salam. Presiden itu udah stres naon budaknya.
Ayo dia berani kalau gitu, salah tuh berani bahaya. Ji balai lalagan emang ngaji ya. Ngaji cenah tuh ke presiden mah kieu teu sanggup. Datang sia ka lurah. Asal aya tanda tangan lurah bae bahwa sia teu dukung ke di akhirat bawa kamu. Bapak malah masih wasiatkeun habak mun aing pae eta. Tulisan asupkeun habak beli abe malaikat maca ka aing. Kalau aing keluar dan dukungan eta itu beres dukungan ieu. Eta teh dipertanggungjawabkeun dengan sakna ulang jelema anu mikiran akhirat teh aing dukung berarti beat sih. Ya tanya di hadapan Allah kuari. Kercarita letiknya 1 juta 2 juta gedena kendaraan tadi pun bisa ngabangun tapi di akhirat dikerbekeun di neraka. Masya Allah. Otak pasang katang korek kiai. Ulah ngasaukur kitu dah doang. Kan kurang apa mimpi. Iku bahagia kita. Aduh, panjang ya. Hadis ieu teh ya, di ditu panjang ieu mah singkat eta kos kitu pejabaranan. Balikan deui. Jelema itu beat ka imam, sumpah setia memberikan lambaian tangan atau salaman dengan sepenuh hati. Maka kalau wajib menurut ke pemerintah. Wajib. Ini fatwa lamun mampu. Nah, lamun urang geus dukung salah seorang pemimpin, nu jujur, nu adil, siap tempur perang nyawa taruhanna. Andai kata aya deui nu nyieun pamimpin atawa nu hayang atawa anarkis atawa bugo ingin menggulingkan. Macam-macam tah. Bicara Islam mah bugot. Jelema nu hayang ngagulingkeun padahal eta teh jujur tapi geus digulingkeun. Pandang urang. Aing eta teh surga. Goblok sia. Dek nurunkeun presiden anu jujur nu adil. Aing heula. Yo aing dihareup. Paeh aing mah nyawa coplok surga. Tang ngabela negara bangsa teh kos kitu. Asal nu dibelahanan nyana ngabelaan urang. Ai urang ngabelaan nyana, ai nyana teu ngabelaan urang. Kan eta mengukis kudu atuh masyaallah sakalina dibere paranti masak teh nu harejo nanggarana. Daging beledung-belung. Korban geus loba jaga. Kamari ieu deuk naik bensin, pahara mobil rarusakan. Eta emang demi rakyat tah lain teh kos kitu. Ayo coba. Lamun dicaritakeun satu persatu Masya Allah. Mana nyana ka rakyat. Ai rakyat teh meunang teu kudu ngadukung nyana. Bere duit jangan dukung. Teu beunang ngomong salah. Ai nyana hayang didukung, ai urang teu daek didukung. Nyieun SPP teh bagak. Kapae deui teu timbul. Eta kumaha. Masya Allah, eta pat nu salah leutik encan nu dilaluhur Bandung. Macam Masya Allah. Waharaja. Itu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang bae rincianna Tangerang bakal murikat bulu. Kulantaran bakal murikat bulu aing mesti jadi jilid bulu ulah. Mau negara mah, waduh luar biasa. Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara, geus hampir-hampir. Di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyikan. Prabowo pernah ngautarakeun, kalau ini dikelola oleh bangsa kita. Caknya cak Prabowo, gua mah nyampaikan Prabowo ye. Gua kerja di Prabowo lah kadang ye. Hampir Prabowo. Awas, bahaya. Oh, paingan ngeunah. Nak kedasi di lugu orang aya nu kitu-kitu. Gaji mah tasa taiku bisa dibikeun ka urang. Oh, eta. Ieu mah rahasia mah ya. Kebanyakan deui atuh. Tuh, lengkap dari sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta. Oh, lamun dikelola bareng pohara. Tapi tetep baik, bukan aja punya lagi can kubu keneng baik. Jaga ninganan kitu deui. Tak iya, kuari, ieu mah keur nyaritakeun lemah peak
siap membela pada salah satu pemimpin, siap tempur, wajib nurut, namun mampu, mun aya deui nu ngagulingkeun, wajib seorang ditopang supaya ulah jadi. Bahkan cak Kangjeng Nabi, andai kata aya jelema hendak ngagulingkeun seorang pemimpin anu jujur, wadribu unuqal akhar, penggal beunna leher. Berarti kita diperangan bugot-bugot. Mantap kita ingat baik kalau maki Hasyim Muzadi, hati-hati dengan bugot-bugot. Nyana berbicara atas nama partai, atas nama NU. Bugot-bugot, tah. Kan kadituna bugotna kitu sih nama. Kitu. Mau dibajak lah kumpul lah. Balik dekat tukang berarti kita ngomong. Eta teker ngedukung salah seorang, kemudian eta bugot-bugot. Yang gugus dulu baik. Nggak ada bugot-bugotan di Indonesia. Nggak ada yang jujur sekusur dia. Bicara ringan kabehan. Gus Dur mah kos kitu, aya nunduk ngedukung dintuk. Padahal ngedukungnya mah nggak ada bugot di Indonesia macam Gus Dur. Sebab nggak ada yang jujur. Jadi udah aja bagaimana nanti guling-guling itu sekian udah. Ganti lagi, nanti begitu lagi ini. Ngomong, kadek dewe ongko kegudahan. Kos gitu, dek dibantu, go. Ada nana di istana teh mun dek ngabantu pohara jasa. NU seluruhna ngabantu, Ansor dek ngabantu, Banser dek ngabantu, Garda dek ngabantu. Di luar eta partai itu sabaran nu ngabantu ulah sampai ke kalengser. Sebut apa-apa, enggak usah dibantu, saya cukup dibantu sama Allah aja, urusin kamu aja. Yo. Udah mau pulang aja pakai celana pendek aja lah. Giliran dek dibantu, mbongen, pakai esek, di ngusur mah. Kata kos gitu tak, nggak ada bugot-bugotan di ngusur kan. Iya mah andai kata tak kos gitu. Seorang pemimpin dek digulingkan, bodoh sudah kagulingkan, anggap bugot, mun pemimpin adil. Ikut cerita hadis ya mah. Wa kana Abdullah bin Umar, ayah Abdullah bin Umar nyarita ki atihu tulur dari ka sultan, tapi fi taatillah, dina nurut ke Allah, dina taat ke Allah, instruksi pemerintah tuturkan wa'sihi fi masyiatillah. Tapi maneh kudu nyulayan ke pemerintah, lamun dina maksiat ka Allah. Namun instruksi anu maksiat ulah dituturkeun, namun instruksi anu taat wajib dituturkeun, tinggal gitu bae. Wari instruksi anu taat, betul. Instruksi anu maksiat ulah. Sakitu baik. Qala ba'dul ulama wal murad bi qawli fadribuhu qalaqar wa azluhu wa qal'uhu la qasluhu wa mautuhu. Ba'dul ulama mudin murad fadribuhu qalaqar bahasa Kanjeng Nabi seperti penggal. Bohongna. Eta azluhu wa qal'uhu majaz berarti turunkan, singkirkan, la qasluhu wa mautuhu. Lain kudu dibunuh. Segala badut al-muradu bihi nu dimaksud ucapan Kanjeng Nabi fadribu faqra'sihi wa izaduna kasbulus beneran. Lantaran didukung ku hadis dulu ala hada qaulu bi hadis al-akhar fadribuhu bis-said, saya bahasa bis-said ka ila man kama kumaha aya na bae tetep perangan. Wa huwa zahir hadis. Cuman diartina cek kurang mah ye eta teh bahasa nanti tafsiran fadribuhu maksudna lamun aya hiji pamimpin kemudian aya nu dek ngagulingkeun, tanu dek ngagulingkeun ku urang wajib kudu diperangan sampaikan ka dibunuh. Maksud dibunuh teh aya nu dibunuh beneran. Bunuh pokona mah. Aya anu bahasana dibunuh cak Kangjeng Nabi, tapi nu jelas mah lain dibunuh singkirkeun. Ulah aya dibunuh mah. Tapi dikuatan ku ada tadi bunuh, pedang di mana bae, kumaha bae. Bunuh. Ka ieu teh disyaratkeun lakin surito Zalik ayatun al-awal adlan. Pemerintah pemimpin adil. Jadi lamun ayat pemimpin secara nasional adil, pertahankan. Lamun ayat pemimpin gitu lokal, gubernur di sana adil, sesuai dengan aturan, pertahankan. Lamun ayat pemimpin bupati adil, pertahankan. Lamun ayat gitu lurah adil, pertahankan. Tapi lamun tidak adil, terserah rakyat. Diteruskan enggak, jadi enggak. Jadi berarti
urang teh beat membela bangsa dan negara, berarti kudu ngadirikan pemimpin. Wajib ngadirikan pemimpinna, urang kudu peduli bahwa ini negara urang. Dan supaya lancar agama, politik, nah itu kudu dibentuk negara. Pemimpinnya kudu nu adil. Jangan pemimpin nu adil. Beat urang melalui pemilihan umum. Solok urang, toblos urang. Mun teu dibere duit teu daek nyolok, etakan bloon nama. Wari ngarep-ngarep ya turun ya turun kene wae. Ya turun. Rakyat teh toyo kabeh. Mending mun celok ngaji menusuk ngaji ya karitu. Nusuk ngaji ge karitu tah. Aya dibere duit gampang teh dibere duit henteu. Jadi kepedulian padahal eta teh ganjaran. Entak wari mah. Ge, ulah make mikiran-mikiran duit. Wari, ya, milih presiden. Saya presidenna. Aing mah teu perlu dibere duit. Komoletik mah, teu gede. Teu perlu duit. Nah, geus adil ya kan adil ya. Geus, nurani urang, haji ku urang, ieu ke nyana ngomongna kumaha. Kemudian sepekerjaan awalnya di mana kumaha. Oh iya berarti pemimpin. Pilih ke orang. Itu kene gubernur. Iya pembangunan yang serada bagus ya. Aya tapak di masyarakat. Maju deh aturan-aturanana dibandingkan jeung sajen-sajen rada bagus. Pilih ke orang. Kemudian bupati gitu kene. Aya pembangunan sekian persentase lumayan. Pilih ke orang. Eta meunang ganjaran milihna. Nah, setelah kurang dipilih sesuai jeung nyana tatadina janji urang milih aiprak barang tek teu akur jeung perjanjian datang urang ka imah bukan Maligo kan cerek naon imah bukan minta tanda tangan bahwa keluar kula tina dukungan mangga daripada di akhirat engke ku malaikat urang ieu mah tanpa tanda tangankeun bahwa kula sakitu bae balik mau teu boga ongkos minta ongkos tapi pati siang udah eta kos kitu. Nah ieu ngaluar dukungan kanu teu adil kudu jelas. Kumaha bae urang beat na jelas, atuh urang kaluar ge kudu jelas. Lamun adil teruskeun urang di alam ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah urang terus-terusan moal eureun-eureun pilkada, pilgub, pilkades, pilpres, kebalik deui pilkada, pilgub, pil balik deui. Kitu bae, pil-pilan bae mah teu eureun-eureun. Ya, saya tak kudu boga aturan orang teh. Pilih sesuai orang. Demi bangsa jeung negara. Negara aing ieu teh. Nu kudu dipertahankeun cek agama. Pae ge surga ieu. Agama aing ieu teh. Pertahankeun. Kudu nyieun pamimpin, tapi awas, jujur jeung adil. Sakitu bae. Wallahu a'lam.